Syekh Syakik Al-Balkhi nempuh jalan suluk na jalan tasawuf na saurna dina sejarah anjeunna teh seorang pebisnis besar jaringan bisnisna nepikeun ka di luar negeri hiji waktos anjeunna berbisnis ka Turki seorang. Nah begitu di Turki bari dagang jalan-jalan ningali aya hiji tempat ibadah wallahu alam ting kuil ting naon lah di jerona aya para rahib-rahib anu keur nyukuran sirahna dibarotakan sirahna jangotna dicarukuran marake baju disolendang-solendangkeun ting solin ting naon teh apa ya ngan cenah nu disembahna teh berhala patung bararada penasaran ieu teh saha pimpinan majelisna teh ieu teh kitu nya ditepangan lah ngobrol silaturahmi ieu teh abdi teh di daerah anu nepangkeun terus silaturahmi ngobrol keperluan anjeun naon ka dieu ka Turki nya abdi teh abdi dongkap tebih-tebih teh keur perjalanan bisnis ieu teh oh kitu sanes saur Syekh Syakik Al-Balkhi waktu hari itu acan janten ulama sigana lengkah anjeun teh salah naon sebab make jeung salah sagala cek pimpinanna teh lain da eta make jeung nyembah ka berhala sagala pan eta berhala teh teu bisa nanaon sidik mengajaran tuh ditempokeun teh mere rezeki boro-boro usik gen teu ajaran maneh kirang pas lah. Naon sabab kami mah boga keyakinan boga pangeran nu maha beunghar jeung maha kawasa. Maha ngarizkian rek di mana ge bakal dirizkian ku pangeran abdi. Bakal diawasi ku pangeran abdi mah kitu saeuseuna. Aya saur pimpinan rahibna teh yeuh lamun bener mah maneh boga kayakinan siga kitu nanaonan make jeung jauh-jauh dagang ka dieu sagala ka Turki geus di lembur maneh da dirizkian ku pangeran maneh oge ngahulang sih ayo jadi pendapatnya rada terbantahkan berarti maneh ge sosok jelema nu teu yakin ka pangeran maneh lamun yakin pangeran maneh ngarizkian maknya ngarizkian sejauh-jauh make jeung kudu ka Turki sagala geus di ditu da pangeran maneh ge bakal ngarizkian di ditu ya mikir teh orang anu digawe ka Saudi apakah Allah teu mere rezeki gitu di Indonesia nu ka Thailand anu digawe teh kitu nya tah Syekh Syakik Al-Balkhi ge rada terpukul ya ku pemikiran kitu ngemut akhirna berguru kumaha langkah Islam nu bener teh seperti apa nah hiji waktos tetap dengan kesaudagarannya pebisnis besar Syekh Syakik Al-Balkhi nyarios kalau jantan guruna pangarsa ajengan abdi teh Nadawidi kirang langkung 2 ahad kapayun mah moal wakat tiasa ngiring ngaos naon sebab ieu rek ngalaksanakeun mencek urang mah perdagangan perniagaan ekspor impor ieu teh saur nu jantan guruna bral didoakeun sing lancar usaha ngaranna guru atau boleh ngadoakeun deui berangkatlah Syekh Syakik Al-Balkhi nah di tengah-tengah perjalanan gurun pasir anu kacida panasna jauh ka ditu ka dieu aya hiji lembah katingal ku Syekh Syakik Al-Balkhi aya hiji manuk malit potong jangjangna teh teu bisa hiber di Bandungan ieu manuk ku Syekh Syakik Al-Balkhi aya bakal pipaeheun ieu sabab naon di tengah gurun pasir jauh ka ditu jauh ka dieu jauh ka cai jauh ka dahareun sementara ieu jangjang manuk teh potong teu bisa ka ditu ka dieu karunya di tengah-tengah perenungan seperti kitu datang hiji manuk nu gede berentrep dah
deket manuk anu potong jangjang nate. Ternyata mau dahara dihuapan manuk nu leutik teh. Syekh Syakik Al-Balkhi ngemun beungharna Allah, Rahman jeung Rahimna Allah, nyaahna Allah, ngarizkiana Allah, bari manuk geus potong jangjangna di tengah padang pasir jauh kaditu kadi teu boleh Allah mah ngarizkian ngalewatan manuk nu gede teh. Pada akhirnya kumaha Syekh Syakik Al-Balkhi balik kanan dagang teu jadi. Ereksi ga manuk lah. Manuk ge cicing di lemur sorangan ternyata dirizkian ku Gusti Allah. Balik deui. Dongkap deui ngiring deui dina riungan pangawasan ka karek 3 poe kurang leuwih. Saur nu janten guruna teh kunaon ari maneh ongkoh rek ini 2 minggu tapi geuningan ayeuna geus balik deui. Anu pada akhirna ngadangengkeun. Geuningan ajengan. Subhanallah abdi ninggal hiji kajantenan nu matak janten asbab uih deui. Nah kumaha kitu? Ninggal manuk, potong jangjangna manuk alus di tengah padang pasir. Geuningan. Disangka teh rek pimaweteun eta manuk teh ternyata datang hiji manuk gede nu ngarizkian mare dahar. Subhanallah. Tak eta teh manuk. Saur Syekh Ibrahim bin Adam. Komo urang manusia kudu leuwih ti kitu da urang mah dibere akal ku Gusti Allah. Ieu pelajaran keur urang eta teh kudu nyaahan. Tuluy anu jadi sabab maneh balik deui naon? Nyeta abdi gerek nurutan manuk we geuningan manuk ge teu kamana dirizkian ku Gusti Allah. Nu potong jangjangna geuningan dirizkian ku Gusti Allah. Syekh Ibrahim bin Adham gumujeng salah atuh cara berpikir gitu. Lamun maneh rek berpikir hayang jiga manuk nu potong jangjangna terus aya nu ngahuapan, salah cara berpikirna. Balikeun kuduna maneh berpikir teh jadi manuk nu gede nu moal dahareun. Ngahuleng. Nah anjeun teh apal kana dawuh Nabi, tangan di atas lebih baik daripada kumaha cenah? Al yadul ulya khairum jadi sufla. Artinya kumaha mere leuwih alus daripada dibere. Jadi tong hayang jadi manuk nu dibere kudu jadi manuk nu merekna. Ayo. Ngaran debat jeung guru mah anggar ngagilek eleh deui we pada akhirna. Atuh dah beda mulana tingkatan. Nah itulah kahartos ya. Jam sabaraha ya? Jam 10. Saur pangarsa akang menerangkeun tawakal teh tong pipilun urang kana urusan Gusti gitu cenah. Sigalamun urang ngabangun imah terus yang ngundang arsitek jeung pemborong urang teh mercayakeun pokona mah gambar geus aya, pekerjana geus aya, sagala rupana geus aya, tuluy we urang teh dibayar sabaraha ratus jutaan umpamana teh. Hartina karena ieu geus aya nu ngatur sagala rupana sampai gambar detailna nepikeun ka RAB nah itu geus lengkap ya. Saredgeun nek urang teh percayakeun. Nah, tuluy urang teh ngilu deui pipiluan ngatur. Ieu teh adalah salah nempatkeun. Lamun rek mercayakeun silakan sepenuhnya. Lamun teh mau urang rek pipiluan karena urusan keneh nu geus dipasrahkeun bisi engke teh ku tukang pemborong nanti gaweanna kumaneh jeung kitu. Tah urang teh kitu nyaranena ati teh geus pasrahkeun ka Allah sabadana ikhtiar. Sesana nyangakeun ka Gusti.
Cara nu gering dia tadi pan anger dina ati mah wa idza maridtu fa huwa yasbin. Di mana kaula gering maka Allah bakal nyageurkeun. Adapun ubar itu adalah bagian syariat. Bongana naon? Bongana urang teh munculna tawakal teh tina dua kalimat syahadat. Hiji nyarane ka Gusti Allah, dua nyarane kana lengkahna junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab naon junjunan oge anger make ikhtiar, make syariat, make cukang lantaran kitu maksudna. Karena sih Dusugan tedamang junjunan calik teu kitu. Lalando. Aya keterangan ngadongengkeun Kangjeng Rasul kantos dibekap. Itu Pak. Itu adalah naon? Bentuk daripada syariat. Nabi Musa kantos nyeri wawas. Nabi Musa teh di antara saudara sejarah Nabi anu gagah, jawara, gagah. Tapi nyeri wawas. Anger nyeri wawas mau gerung. Urang katanya. Aduh, Nabi Musa tanya, ya Allah, naon ieu pilandongeunana? Dongkaplah informasi ilham ternyata kedah nyanak hiji tatangkalan di hiji kebon. Ya. Angkatlah Nabi Musa. Geus gitu teh canak eta kembang teh diubarkeun syariat nama ku tatangkalan eta hakikatna ku Allah damai. Beberapa saat berikutnya, beberapa hari, beberapa bulan berikutnya janten deui nyeri waosna teh. Ku sabab baheula ge kungsi cager ku daun eta tanpa numuhla ilham nyarane we hatena teh kana naon? Kana tangkalan teh. Atau kudu nungguan ilham ti Gusti Allah. Gini gue langsung ke kebon canak deui we. Ubarkan deui we. Anger jejedudan. Ngadu adi ka Gusti Allah ya Allah. Nah, ieu teh anger keneh wae. Kan basa itu mah cager, heueuh salah ati maneh. Ari baheula mah nyaranena ka kami nyarana heula kana tatangkalan. Ai-ayeuna mah dina ati anjeun geus nyarana kana tatangkalan diubareun teh nyageurkeun teh kitu. Urang baheula nyeri sirah teh ku bodrek. Geus tuh tatanya di ka dokter. Meuli we bodrek baheula ge cager. Tak kadeta. Bisi nyarane kana bodrek. Matak nu alus mah gering mah ubar mah naon we kitu. Sepuh kapungkur aya nu kitu. Meser obat naon? Obat naon sapokna obat? Mun eta teu damang naon? Itu damangna mah nyeri mastaka nya atuh. Ari nyeri mastaka mah ku bodrek, ku naon deui, ku parame kitu. Apokna mah naon nu aya? Begitu. Entong jauh-jauh pangaresapun Bapak almarhum gitu. Ai keur nyeri patuangan atuh. Teu aya obat, pan biasana di bumi itu sok nyadiakeun stok obat naon gitu. Teu aya obat nyeri patuangan. Aya parame. Aya parame. Nyeri patuangan ku parame, balah da nyageurkeun mah Gusti Allah gitu. Tak urang mah kitu ge can nepi anger kudu naon? Kudu sesuai sains heula sesuai heula. Nya ku bodrek teh urang geus gituan nya. Nyeri beuteung ku bodrek gitu. Cara kieu ya pernah boga panyawa teh mah teh. Mah asli malen mah lain. Aya anu ngajak kapungkur gitu. Lamun kopi, komo kopi hideung langsung kembung deui teh. Sebel ka dieu teh. Teu kuat. Mata kumaha nganjang ka bumi batur, hek teh ditaros heula ujug-ujug hideung nu ka bumi teh pasian kopi hideung. Waduh, nawar mah katanya. Sok dipaksakeun bismillah minum. Alhamdulillah teh kembung. Berjalan seberapa tahun seperti itu. Aing ngajak lalandong didinya diholis cakap. Yuk cenah urang ka ditu diholis. Naon eta spesialis ngalandongan mah. Ayolah cik bismillah wae pokona ikhtiar. Pertama kumaha dipencet.
pencet pokoknya orang mah nyangakeun aja kumaha ai syariat mah gitu. Sok cenah eta mah tuang obatna. Mangga mana obat tak ieu. Nah, Indomie. Ari wedal dinten naon? Sabtu. Oh, Sabtu mah salapan. Maksudna salapan naon? Cengekna salapan. Wadah cik. Cengek salapan. Tangke ngaleutna ieu. Dibere kopi hidang. Atuh cek saya mah. Si ini kurang teh nu kieu kitu nya sok anti teh. Sok bismillah. Bismillah lah kumaha Gusti dan nyakeurkeun mah Gustinya. Indomie sikat ku kopi hidang. Cik teh ieu tungguan geus gedeung deui kumaha reaksina. Udud genah udud. Oh, benar betul teh kunaon teh. Kumaha cenah karaosna? Alhamdulillah raos. Tak ieu teh teras salami tilu dinten teh kitu we tuang teh cenah. Cepat teh. Tapi bener syariatna cager bikin kaya. Gitu. Jadi malah lamun cek medis mah meureun eta teh bertolak belakang meureunnya gitu. Hakikatna kudu ku Allah cager ya cager. Ni rek mecakan sok. Jadi panon ku cengek lah pokoknya. Allah Akbar. Kartos ya. Jadi gitulah kesimpulanana. Urang teh nyareat kudu hakikat mah nyarane mah kudu ka Gusti Allah. Da kitu pan didawuhkeun ayeuna saur para ulama man tahaqqaqa wa lam yatasyarra. Di mana-mana orang nyepeng mutlak kana hakikat walam yatasyarra tapi ninggalkeun kana syariat faqad tazandaqa saur ulama. Maka nu kitu teh lir ibarat serigala berbulu domba jiga alus tapi gua teh udah hakikat syariat itu. Danger urang mah hidup di dunia butuh syariat. Lain berarti nu ngawaregeun sangu lain hakikat nama Allah. Ngan asbab sangu beuteung jadi sebab gitu. Urang teu nyarane kana nu ngaleungitkeun haus cai. Ngan cai teh bisa jadi syariat ngaleungitkeun haus dina tikoro. Hakikatna saha? Allah. Katipu tak euy? Jelma anu merik-merik hakikat cul kana syariat. Halna juga jelma lamun budak-budak kana hakikat cul kana syariat mah kieu andai kata beuteung lapar tong make dahar. Ulah aja anu nu ngawaregeun mah Gusti Allah. Cici kira-kira era kitu mah perlu syariat. Alhamdulillah. Karena segitu meureunnya. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada.